natin kahit 100 siya dala ko aing ta dilawihan siya tel muli na 50. Mau 100 mah, lamun 150 mah gue. Dayo magus milik abi mutlak. Mending pejat siya mending duit 100 kan. Ini parah nih. Ku aing jelas deui dihadekeun ku aing yang budak lumayan aing. Beureun mau aku meuli ku aing jelas tuluy set. Sahari nu nelpon itu. Halo Gus. Aya. Manuk naon euy? Kanari. Hu aing kadinya. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sel. Ai bapak ka mana? Teuing mang, da eueuh euy. Duh, pugunya teh ka pentas sumbangan di desa aya nu gering puguhan 20.000 satugu. Aduh, da urang teh nyekel pisan duit mang euy. Duh, na kumaha tuh sal? Da uing teu boga ek nambalan teh. Coba ieu kudu ayeuna ka desana. Duh, kumaha teh nya? Ieu da kudu aya ayeuna tuh danean ka desana. Uing teh nyekel pisan duit euy. Sal, yo, di tukang aya sepeda dijual mah. Tah, sal aya piduiteun. Aya sepeda? Heeh. Oh, hayu atuh yuk. Geus kali. Tah, kayak sepeda na. Oh. Urang ieu wah ieu mah geus buruk kieu nya. Oh, lah mending jual ieu mah. Mau nyarekan gitu bapak aing. Hah, nah sepeda buruk kieu mah nyarekan. Coba stangna kayak geus kieu tuh. Tuh sok atuh cup. Langsungnya 50 tak aing di duitan lah. 50. Heeh. Sekop lah. Aya apa yang penting bayar mah? Geus sal, hoyap. Heeh, Batian euy. Ya sudah. Siap. Tah. Pulangnya 30 nya. Oh, nya atuh siap Mang Hasip. Hatur nuhun nya. Oh, siap sal. Siapa tuh nya? Wing daek ngidar deui ya. Bae ka desa pan ayeuna. Nuhun nya, bejakeun ka bapak. Heeh. Aduh, mayan kieu euy ngalarisan. Keur macan meunang aing teh. Rongsok. Sepeda aing dibawa ke mana, Ken? Sepeda aing naon wae tere? Nah, sepeda aing naon-naon kunyuk pan eta sepeda aing jelas. Cicih, urang mah menang meuli ti si Isal. Moal dijual kayak anak aing hayangan sepeda ku aing dielas tadi teh kan si Agus nelpon aya manuk kenari leupas nah aing teh maro manuk. Jih, imah geus duitan ti si Isal. Pokona mah manu urang mutlak milik urang. Teu hayang nyaho aing mah. Ku aing sia yang dilaporkeun ku aing ka RT kehed. Nu aing eta mah sepeda mah. Jih, aing mah gua dilaporkeun ka RT masih ka polisi ge. Ieu mah geus dicap kabul, geus milik urang. Pan eta mah sepeda nu aing lain si Faisal, si Neng hayang sepeda ku aing dielas kehed. Nya aing mah bodo amat. Aing kersa 200 mangga. 200 naon kehed? 200.000 sok. Beli bade mah. Nah emang ku si Faisal dijual sabaraha ken? Ih, aya di pasarna mah 50. Ngan abi we eta mah hoyong aya langkungan. Kehed sia kitu pira ku aing ngabatian 150 kunyuk. Jih, ari usaha mah watere kudu ageng batina. Nah kabina-bina teh sia teh ucup. Kawas kawalanda we ken. Jih, kumaha deui eta mah? Ari mah ek dibeli sok we mangga. Faisal, dijual sepeda pan si Neng hayangan ek dielas. Pan tadi aya Pak Hansip minta sumbangan keur ka desa. Urang eueuh duit. Aduh, sia mah dan dijual sepeda tuh. Sabaraha ucup nu puguhna eta ku aing dibeli deui. Jih, aya kersa 200 mangga bade di pasar mah. Deui mah saya kene sepedana. Sia kabina-bina tingkat 100 sia adalah ku aing tah dilewihan sia teh mulina ke 50. Mau 100 mah, lamun 150 mah gue. Deui mah geus milik abi mutlak. Mending pejat sia mending duit 100 kan. Uhuna tua, yo 100 ge wa. Tawa sepedanya di dieu nya. Kabina-bina teuing. Tos wa nuhun. Lancatana tah babal. Oh nyawa hilap. Nuhun nyawa. Eta jadi aing rugi kunyukna. Balanya. Sugan teh kiloan tuh da. Sia gitulah aing jadi we rugi. Tunda deh kan itu. Balong ya. Nah itu sah tungang tongeng di balong. Coba mau mawas air si kunyuk. Nah keur naon itu? Woi! Keur naon? Aduh, bangsat! 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 Bangsat euy. Alah, teh di mana euy? Bangsat! Bangsat. Si Faisal. Tugan teh saeutik. Kunyuk! Sia lulumpatan kitu. Nah, naon lulumpatan kitu euy? Naon dirasa si kunyuk ka kabararasa aing. Goblok teh. Udah mah teh aridang nating barabat kitu lulumpatan aya naon atunya? Hah, si kunyuk naon dirasa ka lulumpatan kitu? Aya naon teuing goblok teh? Goblok! Ah, anjing teh aing ieu boga dosa naon teuing ieu aing lah. Si goblok kalah kating sarabat kitu aya naon teuing? Kunyuk awas. Bangsat. Woi, goblok! Naon sia kan nyebut goblok aing kunyuk? Henteu.
teh hirup-hirup aja. Deng, nah bensin lagi geus kosong deui. Iya ari si Faisal. Pan aing teh kamari teh ngeusian. Faisal. 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 Mana tuh, Kak? Nah, pasti mana? Nah, iya teh pan kamari teh ngeusian 20.000-an geus kosong deui wae. Kapan nungguin kau bensin motor? Astagfirullahaladzim, sia teh beli bensin motor-motor acan. Oh, bisa duit. Meuli nyokot tuh dicercik tuh, beli bensin pisan teh kanginan ban mobil. Alas ribuan we. Sama peribahasa teh bukan duit. Ulah disaatkeun teuing paisa pan ruksak ieu na. Heeh, atuh ke momoha Sawadahna tah? kapepet pisan duit. Ih, bensin eueuhan. Kenapa ganti dinya? Ieu geuwat. Ah, kira. Geuwat teh pula lila teuing paisa. Oh, bapak aing hari ini teh marah-marah we hayu. Ya, Pak. Ngalilasan atuh paisa aing ngeumeuh selang ada buana geus meuli bensin kadinya. Lila gitu-gitu we lila. Heuh lila gitu. Kan jauh. Naik kabeh kan, Pak? Jeung naon ieu pan heueuh meuli satu jeung ya. Ajangan atuh saeutik, Pak. Jeung naon paisa? Pan motor urang we bensinan nih. Astagfirullahaladzim, sia atuh. Pak. Udah ku sakieu atuh meuli we deui. Oh, atuh lah mau liwat deui. Tapi duitnya mana? Lah teu boga paisa. Teu boga, Pak. Astagfirullahaladzim maneh. Bisa kewe atuh lah, ayeuna mah ieu hirupan lah ya. Sok hirupan lah tah wanginan ban tuh. Hirupan. Pantakna tuh tah hirupan deuleuh tah. Geus, Pak. Bos. Sing bener atuh sia ka aing ke. Tuh udah Bapak menghalangan. Apa urang keur nyelenger? Teu kurang naon, Pak? Cungor sia gitu kunyuk teh. Gawat ieu mah gawat aing mah. Gua sumput teh dumpet. HP euy. Goblok da aya kenuran ieu jalma ngogok ka aing. Ieu barudak suganya. Gintak ieu mah beunang anjing, palsu kuy mah gawat. Ayo, bro. Lumpat. Weh, lumpat ka mana? Ya aing kumaha yeu? Ieu budak pisan. Ah, dieu hampang euy. Ah. Oh, jiga anak euy. Ketulus euy. Oh, ieu mah tek jadi kumaha teuing anjing. Naon ieu maksudna? Aing nipu. Ampun, Wa. Naon nipu ka aing goblok teh. Heureui, Wa. Heureui. Ieu mah lain ide urang. Ide Mang Dadang ieu mah ngajak konten. Aduh, aing numbeunana kalah Wa. Ampun. Mah dua kali deui Wa moal. Konten mah kieu teh ke batur. Pagawean batur ti sopan. Sakali-kali itu aing cepet.